Nya duit menang nginyem dia teh pusingkeun. Aduh aing mah neangan duit jang Depok ka mana deui ya euy. Nya nu kamari ge can dibayar deui. Wah euy, aya si Al ya. Sugan we bogaeun duit yang inyeumeun urang ya. Inyem ya kasih Al ah. Si Baron kan, Al, kabeneran dia Al, kabeneran mana Kenaon mana? Iya, Slotnya? Al, dewek eleh slot ya, sugane mana buka duit yang injeman yang Depok. Siamangan gitu, slot deui, eleh dinya. Eleh nyata, atuh Al. Sia mau perubahan hirup dengan hayo slot. Coba diubah hirupkeun kana slot wae. Jon, mana nih ngalis baron teu? Teu ka mana teh teh? Teuing nya eta, boga utang ka urang 300.000. Sarua ka urang oge. Sabaraha ka mana? 300. Teu ceung saya tamanya. Oh, ka mana ngutang ka urang ngutangnya. tangan si Baron. Ayo Jon, sugana aya di ditu. Ayo. Tuh, Jon ningan seket baron tah. Waduh, aya si Otong jeung si Jon Al, kumaha atuh da aing teh boga hutang ka teh di. Sia naik tagih itu ka mana? Oh, urang tagih atuh. Oh, main slot pasti si eta mah. Pinjam duit teh diomongin wae jeung si eta mah. Ieu mah geus rungkang. Ayo urang ka ditu sampeukeun lah. Mana kan lo main slot wae kan? Cuma Jon, mana utang? Bayar. Oh, siap. Gila, utang siap. Bulan-bulan. Jon, aing teh nyaho utang siap kudu ayeuna kudu dibayar. Heeh, sarua ka ieu kudu dibayar. Lain tong, Jon, hampura. Hari ayeuna mah pan meureunnan can ieu can boga duit oge, ketama aing eleh di ayeuna mah slot oge. Siap. Jon, sikat aja nah. Ulang karunya. Mama teh masih babaturan kene jeung si Baron teh. Ulang main hantem-hantem we karunya tuh tinggal babak pelur. Pan hutang tadi dibayar Emang can boga duit meureun. Kene boga duit mah dibayar. Geus Jon lah, HP-na cokot Jon lah eta mah. Cokot Ah geus kana HP-na we geus kana eta mah. Jon, cokot Jon. Cokot HP-na Jon. Cokot ah. Ulah atuh seteh HP mah aduh aing mah keur hiji na teh ulah. Cokot Jon lah, kata Jon lah, mana kata dibayar dadah. Geus. Altang. Batuan si Baron batuan lah. Urang ngajual HP. Oh, lumayan lah, Jon. Duh, lumayan Jon. Teuing bapak teh baru dah aduh mun kitu-kitu teuing ka urang teh Gusti. Si Otong eta si Jon. Ini bapak duh. Mantakan maneh teh ulah kana slot wae maneh mah geus sadar coba ayo we kana slot deui angguran mah eta mah neangan nu halal gitu pan nyaho meureun slot eta teh judi ulah cek agama ge eta teh judi teh ayo we kana slot deui maneh mah jadi kitu aduh aing nyeri kieu kumaha tuh nya HP dibawa maneh geus keur mah sadar hiji-hijina teh HP teh duh diganya urang baik lah nya teh wah teh gaya aduh makakan kudu sing mikir teh nanti ngan pagawean TC urang ngan pagawean teh halarese oh gaya tuh gaya gaya yuk aduh nasib hirup teh kieu teuing bener cek si Al hirup teh kudu dirubah ulah kieu wae kudu neangan duit nu halal. Aduh, udah lama nih gua kagak ada udud, kagak ada koprok. Aduh, neangan ka mana tuh aingnya? Hayang udud, hayang koprok. Abong kene pejabat pengangguran Jawa Barat. Udud aja
Ron. Aduh, lieur karena uteuk lieur. Aduh, kudu usahakeun naon deui. Nya hese zaman kiwari manengan pagawean teh, pengusahaan teh. Aya si Baron euy. Rek menta udud deui. Sugan boga. Badap. Wah, si Ableh euy. Sugan we bogaeun duit ah. Nyinjem urang duit. Ron, cageron. Alhamdulillah mah. Aduh. Kemana wae tuh? Ya, Ableh kemana wae? Lain ngomong-ngomong aya hadu di hadu deh yang udud. Kan ieu teh menta udud, boro-boro udud. Bukan pejabat, anak pengangguran Jawa Barat. Urang teh nyinjem duit ka Ableh teh. Hah? Duit? Oh, biasa jang depo. Duit, boro-boro duit. Anak mah kadigah yang minta udud. Jadi nyinjem duit. Aduh, liut. Boga teu? Aduh, boro-boro boga jantung. Bisa jajan gini seuntung. Aing ngarek minta udud kalakang nyinjem duit. Lieur kan lu awas ku aing satingalikeun. Teu mere udud, tah rasakeun bom ngaing tingalikeun nya. Tah, Ron awas ya. Ron, ini hayang duit. Ayang Tah, lumayan, ieu. Urang buka cengcelengan bukanya ku didinya nya. Oh, siap. Tah ieu cengcelenganna nya. Oh, siap. Kabur. Cengcelengan. Situ mah kakak kabur deui si Ableh mah. Wah! Oh no! Ableh! Awas ya ku aing. Aduh, aing mah nya digebotan ku barudak, nya HP dicokot, nya urang teh dibom deui ku si Ableh menikat gara hengkil. Nasib, Gusti. Duh, aing mah barudak geus ninggalkeun urang. Duit beak, rangsak geus teu boga nanaon. Usaha kana naon ieu euy. Orangnya kena mulung we atulah. Sugane berkah bener lah ayeuna mah hirup teh. Ayo gelo ti mana nya itu teh jijikan ka dieu asa loba nu gelo di lembur teh ayeuna mah ih asa dasar rieun aing euy hus pahit Lama nya kakak aing teh nu hayam naon gitu nu gelo. hus Goblok teuing. Kakak aing teh hayam nyata aing teh si Baron. hah si Baron Heeh, siapa muka aing teh? cumang cemong mana eta kunaon cumang cemong gitu Aing teh ku si Ableh nyata dibom ka tereng hekil. Siapa ngaledek aing teh? Kebotan oge ya ku urang. Huh?
bae teh. Atoy, awas ya ku aing tingalikeun gebugan sia. Aduh, Yuri. Hati. Aduh, aing mah ngan sial we, poe ayeuna. Nasib, apes we. Dah, mending kene mulung deui deh ah. Ieu we, apes we hayong. A few moments later. Sapoa mending enak mah bantuan urang beberesih yuk. Hayu asal dibere dahar we urang mah. Ih, sia mah kana kadaharan we gampang dahar mah gawe heula. Yuk, ayo. Jadi bala deui. Kadaharan tuh, mana di kadaharan? Iya bala deui kadaharan. Buru kabukeun deui. Nyampe ke si Abra mah. Masa doa? Eta ningalikeun. Geelon. Sangka dewek nu gelo. Kitu urang ek nyokot aqua oge rongsokan ieu. Hor sapoa. Naon? Eta teh lain nu gelo ningan. Saha atunya? Mulung eta mah. Mulung aqua. Tapi eta teh jiga si Baronnya tina awak namanya. Heueuh, kunaon jadi mulungan akuanya? Teuing atuh. Ya deui. Heueuh, sakun. Aduh, sarbo aya guluduh. Meni gede kieu hujan deui. Ayo urang ieu. Aduh, sarbo geuningan hujan. Ayo guludug. Hayu asal bawa urang ieuhan geuning hujan sasapu teh. Hujan. Mah, hayu teh nya. Mending teu eureun-eureun hujan kieu mah. Heeh. Nyonya di jero aya kadaharan teu bangun ngeunah hujan-hujan kieu mah. Heuh nya kieu urang tinggal di jero heuh. Ya sarbo teu. Ngeunah hujan-hujan kieu mah. Keheul aya ngatur mangelapan lain. Heeh puguhan. Nya hujan-hujan kieu nah. Kumaha aya kopi mah? Eueuh kopi na oge. Geus untung tah aya caneuteun. Sarbo ka mana nya si ES jeung si Genu teh? Asa geus lila. Tara ningali deh. Teng ka mana nya si ES jeung si Genu teh? Maneh mah kadaharan we hayo. Urang ngomong teh teu didengekeun. Anteng we jeung kadaharan. Ngadenge teh urang bi ngomong naon? Tingali kabeneran aya si Nyonya jeung si Sarbo Tuh geuningan panjang umur na si Es jeung si Genu teh. Es ka dieu. Sia mah payung teh soranganan we aing tingali ka Cicing. Cicing urang mah pan tingali gede awakna. Aing mah ka pasahan. Museun kahujanan. Sarbo tingali ke si Genut jeung si ES parebut payung. Heuh nya. Kadaharan nosian pe urang hanut keneh deui ngeunah bangunna teh Eta awak sagede alaihim. Heeh sia teh. Beuki kadaharan teh. Heeh. Kawargan. tuh asaan heula ngeunah Hei barudak nyaho teu. Kamari si Baron. Ayeuna mah jiga nu gelo pisan. Hah, jiga nu gelo? Heeh. Cobanya beungeut nah hideuh. Baju compang-camping, hek mulungan aqua gerak. Kamari. hah combroan nyonya bangun ngeunah combro mah euy Lain misro. Nah,
Maneh kamarinya si eta si Baron ningali teu? Anak kahakanan we. Oh, sieu teh kunaon cenah? Ih, bener parah sararia mah eta ge sampean. Geus cenah. Wah, weh udah guru gelo, dasar si Baron gelo. Keur hujan teh. Wow. Ada cewek-cewek, samperkeun. Waduh. Gawat, Gawat naon? Si Baron jadi nu gelo. Lain dibeberik ke ditu, aing aduh jeung hujan jeung naon. Banget geheng ya. Yang wae. Geunah euy. Kada harang teh. Oi, kunaon teh si Baron teh jadi kitu? Si Baron teh gara-gara main slot. Eta teh mentak jadi stres. Geunah euy. Oh, si siang otoy sarwana we tika si genut tah. Lapar euy. Pantesan awakna gede beuki brang dahat. Udah guru gelo ieu. Baron gelo sia. Makanan. Tuh, jadi itu datang tuh. Hoy, gawat. Aing di udah guru gelo tuh. Si Baron gelo, si Baron gelo. Si Baron jadi gelo. Ada makanan nih. Ah. Ini om saya om. Kasian. Aduh, aing mah nyanges dihina, nyanges jadi gembel. Alhamdulillah sadar masjid sholat dola. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, ujang di mana? Yang bari ka mana deui? Eta baju meni saroeh kitu. Biasa we Pak Kiai abdi mah ngasa ukur pemulung. Mantak acuk teh juga gembel we kieu. Hari ujang nengi di mana tuh ayeuna? Pak Kiai abdi mah di mana we nyamsangna nyaeta. Bogo mah di mana kadang-kadang di emperan toko. Di mana we abdi mah? Aduh pada malan, damel naon aya? Damel mah nyaeta kana mulung, nyanakan akuan karena itu. Jangan kena kasabang kenaon bae nya. Baik jadi pemulung mangga nya silakan. Tapi kudu jadi pemulung anu bertakwa. Mun. Jadi pedagang mangga silakan nya. Jadi pedagang anu bertakwa nya. Kamu subhanahu wa ta'ala. Mama min dabbatin bil ardi ila Allah rizquha nya. Mengaritkeun Gusti Allah nya. Ulah pokok anu lik waktu. Mun, pakai mun. Sing geto ka masjid. Rajin baca mah
Paham? Paham Pak Kiai. Nyaeta Pak Kiai, abdi teh satu acana teh kantos terjerumus karena perjudian. Nyata judi online. Astagfirullahaladzim. Iya jamnya sadayana bentuk perjudian, sadayana oge diharamkan ku agama. Mohon Ya, Pak Kiai. menjanjikan kemenangan hartos Mohon sakali menang minang Mohon. gitunya iceuna eta mah sok jangan namanya geura tobatnya Masya Allahnya hirup sing benernya sing jujurnya sok lah segala pagawe sing tekunnya insya Allah kapayana kapenaknya Mohon. Nyaeta Pak Kiai abdi ge hanya kal ieu teh karena dunia perjudian nu karadi itu teh. Tobat abdi teh ieu teh. Moal sakali-kali deui karena dunia judi gitu teh insya Allah kapayuna panginten abdi teh hayang hirupna nu bener nu barokah. ya saya Nya tuh Pak Kiai abdi bade berangkat deui bade mulung deui nya teh teh bilih kabujang hujan ya sok bapak didoakeun nya nya Pak Kiai. sing salamet sing barokahnya Amin. sing kemajuannya Amin. sing dari bosnya Amin ya Allah. barokah Mangga Pak Kiai. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh karunya eta budak terjerumus kena judi. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing di salametkeun perjalananna, sing diberkahkeun. Amin ya rabbal alamin. Aku naon eta? Nyata neng ieu teh abdi teh acan mam ti wong ti anjing. Perih beuteung deui teh aduh. Hah? Sugan we neng gaduh ka maman kanggo abdi. Aya ieu abdi roti. Hah? Alhamdulillah. Alah udah atuh mamna. Alhamdulillah nuhun neng tos masihan ka maman kanggo abdi. Abdi memal hilap kaku kasayan neng. Sami-sami ya, ngan hampura abdi mangan saukur gaduh roti. Sawios sakitu kitu alhamdulillah. Upami neng teh bari ka mana atuh neng? Geus nami neng teh saha? Oh, nami abdi teh Fatimah. Oh, Fatimah. Ai abdi mah namina Baron. Nya Fatimah, abdi mah malila Fatimah anu tos mere ka maman. Oh, nyatu anya abdi bade angkat heula. Yos ya tuh nuhun teh nya tos masihan ka maman. Alhamdulillah ya Allah masih kena anu peduli ka urang nya geulis, nya soleh. Mudah-mudahan we jadi jodohna urang.
menemani. Waktu pun terus berganti saat yang ku nanti. Harapan datang menanti, lengkap sudah perjalananku. Hapuskan beban di hatimu, marilah bernyanyi. Pantaskah diri ini jadi seorang rajamu? Bangkit dari tidur panjangku. Tuhan berikanlah sejuta harapan, lengkapi semua perjalananku. Pantaskah diri ini jadi seorang rajamu? Bangkit dari tidur panjangku. Tuhan berikanlah sejuta harapan, lengkapi semua perjalananku. Lengkapi semua perjalananku. John, aing jadi kieu nya yupnya. Mentakan maneh teh tong lesok main togel wae. Ah, mana sarua kena selot. Mentakan kudu geura arisap teh. Hayo judi deui. Teman-teman kudu arisap Oh, geus mejeuna nya urang teh. Lain majeuna emang kudu. Dak. Euy, bejana si Baron enak mah geus beunghar teh. Wah, Jackpot ya John, geus beunghar. jackpot deui sugan manehna euy. Geus insap si eta enak mah. Oh nya. Geus boga usaha sorangan lain mah. Apaan terakhir kali kapan urang nyarongsok mana teh? Oh nya. Beungeut na geheng. Jeung urang ge teh lapangi kitu geng. Teu nyangka nya Ayeuna mah geus beunghar teh. Gawe eta si Baron atuh urang ge cenah cek batur. Urang tuh. John, ayeuna mah urang usaha naon nya? Teuing euy bingung aduh. Geus ayeuna mah urang di BCA we. Naon BCA? teh euy? Bacok aqua. Hayu lah. Penting nyari duit enak mah Tanpa modal. Eta mah jadi duit. Ke orang main slot dia. Anggal. Insap. Enak mah. Ayo pul arek mah BCA teh. Ayo lah. Ngejewa. Benerannya, aya kausa loba. Ayo urang berangkat enak mah. Mana kelopak mana belah mana inditna? Orang babarengan. Awe. Ini Pisang ngodon. si Baronnya. Siapa tuh? Testanya sepunya nah. Kasih sama si Baron. Nah. Sebenarnya. Ton? Hah? Borda, mana kemarin wae atuh? Abangna si Baron. Mana wae maranehna? Naik ke mana pak di dia bernaon? Pan ieu teh nama lapak urang teh boga usah sorangan ayeuna mah. Maneh kunaon eta jadi gara rembel gitu? Tuh, Ron. Ampura we bawa orang lain manehnya. Ron, ampura we orangnya sarua sakali dek maneh. Ron, urang ge nyaronnya ampura, Ron. Geus keneh lah ke ngaroko mah. Kumpul we atuh. Ngaroko mah. Besok. Ya, teh. Sok ngaroko heula.
ini mah ngesek anu lalu biarlah berlalu. Mana bisa rek gawe ayo bebarengan jeung urang. Ayo arek kilo lainnya ya. Ayo kilo mah meureun ya. Nah, kali kilo-kiloan gawe itu beresan lobang. Itu urang-urang beres. Udah kesela kade. Kau kade. Jajan lumayan deh. Main. Ayo. Tah ngeselanya. Mana bos gitu bos. Nah, iya jang. Alhamdulillah temen. Jang sotong. Kade turun kade judi deui. Sukses, hewan. Bosnya nuhun bosnya. Nuhun bos, kade bos. Kang pake main judi deui. Siap. Isukan we kade daratang deui nya karawe deui urang. Siap. Naik gaji heula. Oke, Bos. kade nah, pake judi deui. Alhamdulillah ya Allah, ari hirup di bawah bener maningan berkah. Imah boga kieu-kieu oge. Motor aya. Pagawean eukeut. Tinggal hiji ieu teh, calon pipa majikaneunana. Da yakin da jodoh mah mau ka mana beureunan. Orang teh hirup teh bener lah ayeuna mah mah bolak belok kos baheula teuing. Urang mah yakin jodoh mah mau ka mana pasti aya jodoh mah ieu mah. Keluar sugan we mangih di jodohan urang.